nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu Monik ulah digeunggeureun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuh sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud can jadi opak ai geus jadi aci na mah nih ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu tepa ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik bek nanyakeun naon bek teh jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira da bapak mau amek nah make amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot ai kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumaledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam kapan bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar bapa maneh mah rada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun kita tadi saya tengah bejaan teh kaing jadi kontroversi nya
ulah ka seuri da bimetan hayang seuri cenah bijaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah saha nu meuli na atuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan ye jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halus ya halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi nak lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kaynya da dewek mah bacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh
artina murenan lain asli kieu si lain nu mikir tong dimitoskeun atuh oh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu iya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon oh molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme terus teh cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme Cimareme terus teh alah iya nya ka mana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di nas we laisa kamizli syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur conto-contona acan lamun eueuh keur contonya acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir euy aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh kataki ari aing talete deui can kaharti mah terus deui leketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh iya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur ngomong jeung Allah teh eueuh Allah telah ngomong cek kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teh ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah mari perbah eueuh teu ngarti teh sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya na teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong tah lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea kaciri dileupangna para sehat teh teh kabuntut bangkong pada teh nyaho
jadi Allah teh naonana babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di paredo bae kaharti kitu mah teu tamat sia nanyakeunana teh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh wing teu mubadir ka Bapak teh si eta nya anak aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu ya apunten Bapak hampura tisaha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mau keur jajan tak ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh sadaya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudak-udak pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nikah modal teh kola teh hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modal teh kola teh da di akhirat tuh tenang dulu sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya tiga bata kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha gitu walal akhiratu khairul laka minal ula surat Waduha ge bisa
ngan anu teu bisa mah uken. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Da uing mah yang he. Pek teu naon. Ke naon mangna pangna ngampekeun. Heh, kapan aya ku ilmu parabot mah beunang? Ini apa? Dumeh eta pan alifna diganti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh artina dieuweuhkeun teh alifna diganti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab'an lisikol. Tak kitu deuleu. Jadi jelas Allah tanya tuh aya berbandinganana tah gitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar. Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Ta eta mata clear deui wae kalau teh. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jara rawuh reueun. Ongkoh titah ini tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak hah kieu pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kirji dek ka mana sia init Allah yu akhi hese teh jelema teh neangan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Oh, Semar ieu? Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di tengah gorowong hate nu molongkok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya
pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelemanya Pak atau nyot beung nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungklekan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara recok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana nya tetep we Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin aya mah Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyilakakeun tah papa masih da wala ngambek Pak teu antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek jadi wala tong dibejaan ku bapanya gede antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna mun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejaan Pak geus cingnya lain mun asa pangyahona iya jelema atuh tanuk tenuk ieu kaituna teh sesebred yang pasea nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu aduh ampun